Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pemuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumarites kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalatak istren panastren dudumpak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dibiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cindra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturukeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap mewah di luhur. Mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imanah. Teu umbut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, kaduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Rais pangampih kukuhu lembur, tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi pincu. Ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun kitu geratanya, lamun bener eta ilmu cahaya geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang da jawabanana acan. Palebah mana acana kabeh oge nu hadir arapal ilmu tahajud nah unggal beuting HS wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi nah yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi nah ku politik burger wae. Malah mandar lain rakyat teuing ieu mah ustad nu pasehat wae teh. Berarti lamun kitu ilmu teh tong waka ngarot-ngarot ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Mata kieu panon tong sok lalajo kana goreng patut batur, hakikatna urang ge boga goreng patut jiga batur. Well. Mata lalajoan nu ngaran hakikat. Nu ngaran hirup aya cangkang jeung geusina awak bapa lahir jeung batin. Tah lamun ibu lalajo lahir aya teh merek ustad dan da eueuh. Baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, artinya kuring manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Patak datang ka dieu teh hayang diugung-ugung teh hayang disanjung-sayung teh hayang dipuja-puja demi Allah teh hayang nyanaon sanjungeunana, nyanaon pujieunana sabab kuring sadar alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, puji mah nu Allah lain nu kuring. Mata hakikat hirup mah jadi jelema mah tong hayang disanjung batur dai jelema nu hayang kapuji mah tempo kamarina. Waktu taraweh nu dibaca teh Al-Baqarah, Ali Imran, coba anu di tukang udah agak kelesetan. Nah bakal kapake lamun aya imam anu ria nepi ka 30 juz sapenting ditamatkeun, lain bab kapake na ngan masyarakat di urang teu biasa. Taraweh nepi ka jam 3 subuh dijamin sapoe pinuh 2 poe jijingkrungan nyeri cokor.
kalau bah ditanya mang teu ka masjid deui imam dicarekan rada kelo anjir imamna imam dicarekan cing teh eueuh kasopanan itu si tahfidz Quran lalu jeger kumaha cek jeger hiling cenah ku kuring tekul jeger nu dibaca al ikhlas haben eta ge bener rakaat kegenep hayang Anas kan ngararet heula ka tukang bios cenah kulhu deui eta maklum jelema mana we lajeng gitu jam 6:30 anggeus tarawih kumaha cek jamaah hade maneh jadi imam teh teu sangka nya nu dipuji teh jeger jadi imam ku sakedeung ustad nepi ke jam 3 ditinggalkeun artina naon pelajaranana hirup di Indonesia dina agama butuh diolo mata kambura baju kieu calana kieu ieu teh ngolo ka ibu minimal atuh ibu berada centil saeutik kata ciri atuh lagu naon atuh cep ustad teh di kopiah teh di udang teh di sarung mangga da puring moal geurehan bapa di kopiah tuluykeun deuk di udang mangga deuk di gamis ge mangga kumaha mana bapa we ngan ulah coba-coba ngagengeurekeun tata cara anu beda ira Islam deuk pasea lantaran baju eureunnan nepi ka kiamat moal beres dai pengajian mau ulah karena saragam lamun karena saragam tah ieu cirina pengajian babari bangkrut lamun cek kiai wayahna Senin kudu bodas Jumat bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kan hulu nah karena baju padahal naon nu disebut baju geus baju mah kumaha nu make tapi hakikat nu ngaran hirup lahir pek saruakeun tapi batin hampura pek lempengkeun mantap nu kudu ku urang diomean lain awak-awak teuing tapi tah hate hayang gelis main teng tinggal di bedak tinggal di lipstik make blush on nu SMA amis budi teu saeutik kudapna kanal bibirna beureum ayeuna hasum pamatu nah batur deuk kahargaan bedak moal batur deuk kahargaan lipstik moal tapi batur deuk ngaragangan karena akhlak maka akhlak urusanana jeung hate tah ieu ya kuring teh budak ngora otak lamun kuring yuswa 38 tahun lamun bapak yuswa 50 tahun teu meunang bapak suntangan ka kuring kuduna ge kuring ka bapak nah struktur umur ge katoong 38 kudu ngahormat ka nu kolot kumaha cek kolot apan abah mah lain ustad lain kiai demi Allah kuring moal ngaragangan ustadna moal ngaragangan kiaina tapi demi Allah kuring ngaragangan umurna sapinter-pinterna budak ngora keukeuh bakal aya gagalna sabab budak ngora pinter teorina tapi hese ngamalkeunana sedengkeun bapak teori jeung pamahaman numplak aya di bapak kabeh bener mata didik sararea budak ngora hargaan kolot lur sadio atuh teh ulah dapun maneh ustad batur kudu suntangan ka urang keulaanan ustad teh sesebutan hareupeun manusia disebut ustad bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad da hakikat hate mah eueuh nu apal iwati dirina sok urang bongkar bapak kades sebagai kades kusaha dijadikeun hiji ku Allah takdirna kadua dicoblos ku rakyatna matak sanggeus jadi deukeutan rakyat ari hayang dicoblos deui pan bener teh dalamun alus ukur dina pidato mah bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah kanu maot bade sumping anu hajat berdatang lamun nungulem bade hadir lase Allah sapriodo jadi anak-anak rakyat bro moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat matak sanggeus jaradi tong karado guai dina kursi turun ka rakyat iya mah resiko teh diulam deui sabodo termasuk nu jadi ustad entong dangah teuing jadi ustad jadi kiai jadi ajengan entong dangah teuing entong sombong teuing naon hartina ustad lamun eueuh jamaahna maka saenggeus jadi ustad hargaan ta jamaah sok ibu bapak hadir ka dieu kuring kudu nuhun ka ibu bapak nuhun ibu bapak sumping ka ieu tempat nuhun nah ustad beda kalau mana bedana nah ustad meuki jeung nganuhunkeun ka jamaah har ari jamaah eueuh urang teu ngomong jeung tembok gitu ragrakeun darajat kaustadanana hakikatna kuring aya di dieu karena aya ibu jeung bapak nu hadirna well matak tong ka ngarep-ngarep urang hayang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur
tong ngarap-ngarap urang hayang disanjung batur lamun urang teu bisa nyanjung batur, tong ngarap-ngarap urang hayang diajen batur mun urang teu bisa ngajenan batur, mata kakek teh jelema hayu urang silih ajenan antara urang jeung urang. Bener ya. Oleh politik kemarin Anies Baswedan asa aing pang Anisna barbu henteu tatangga lain. Nu Prabowo asa aing pang Prabowona barbu henteu tatangga lain. Nu Ganjar asa aing pang Ganjarna. Ayeuna geus jadi jugeroan Papa Browo sebagai presiden, tolong dong di sini ada yang meninggal pang tahlilkeun. Jawabanana sorry ye. Coba ka Pak Kades, KRW, KRT, BBJ aya nu maot pasti dipang tahlilkeun. Oke gas, Ustad nu deukeut tah. Matak cek kuring ge hampura lamun deuk ngaluskeun, ulah deuk ngaluskeun nu jauh. Ieu nu deukeut hakikat nu alus mah. Ustad ge sarua, kuring mah teh Cimaung Kabupaten Bandung tong disanyung-sanyung teuing, teu ari teuing. Nah, nu alus mah tah ustad nu aya di tempat ieu, tah eta Al Mukarrom nu bener. Ieu mah Bapak Ustad Al Mukarrom, Bapak Ustad nana gerhana kuat meringkap bulu punduk mah nya aya Al Mukarrom salat subuh kaberangan. Nu leuwih apal panyakit diri iwati dirina, nu leuwih apal benerna diri iwati dirina. Matak batur mah ukur tutu dinganan sebenarnya. Tuh di luhur disebut pejabat, disanjung, dipuja-puja, bawa ke hadapan Allah, bawa pejabat, bawa bangsa. Mana bukti? Tadi buktikan mah 271 T garom geuning lur. Bener tuh Pak? Matak jelema teu meunang ngahargaan ku pangkatna, jelema teu kudu ngahargaan ku hartana, jelema ulah ngahargaan ku sawah legana, hargaan mah karna akhlakna. Ulah dapon maneh jelema beunghar loba duitna na karna ngahargaanana, tapi si miskin eueuh duitna jadi bahan pamitnahna. Well. Matak jelema nu alus nu ngahargaan tah rakyat nu leutik. Si miskin ngaran. Dan mungkin jelema disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak sanggeus beunghar cobaan atuh tulungan jelema miskin ngarah aya nyurucut cai panon ngadoakeun kanu beunghar. Bener ya. Itu konsep agama lur, tong jauh-jauh teuing nerangkeun agama bisi teu taekan. Moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin matak sanggeus beunghar geura tulung anu butuh, geura talang anu susah, geura jahit nu diteuleum, geura bere oncor kanu poek ngahudangkeun anu labu. Maka doa si miskin tengah peuting nyurulung cai panonna Gusti parakeun milikna, deketkeun rezekina, anggangkeun balayeuna, panjangkeun yuswana. Matak ibu hayang sehat, hayang jag-jag rezeki, hayang anger, tulungan nu miskin aya doa di balik eta. Bener. Yakin. Juk atuh teh anu miskin nu boga hutang pang mayarkeun. Ai pangaosan mah yakin heueuh ngan palebas solusi mah ya urang ge leuwih gede batan si itu hutangna. Bari nu miskin mah jasana gede, lamun aya nu maot panungan ku bapa nyokot pacul pangheulana nyeun kuburan. Nyokot pasaran si miskin nganterkeun si miskin mulasara si miskin. Matak lamun di dieu aya mangkeluk manusia beunghar tapi mung akur jeung nu miskin beh dituna nepi ka sombong, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh kitu aya pasaran geura gubuk ku sorangan, tah boeh geura muntol ku sorangan, satiap manusia pakeukeuh urang teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Well. Ya. Asli. Tuh mata hakikat kehidupan manusia cek ibu tadi neangan ilmu di mana atuh ilmu? Da ibu ge bisa dijilbab ieu can tangtu kailmuan. Mata kuring can sanggup jilbab ibu nu dipake ku ibu ku kuring disebut soleh acan. Da jilbab ieu mah hiji kain, kadua meunang meuli, katilu aya hargaan. Yang jilbab mana atuh anu mawa kana kasolehan? Hakikat tina dijilbab. Pek pake ku ibu ieu kainna da kudu syariat Islam, ngan urang ge kudu bareng jeung hakikatna. Lamun ibu bisa dijilbab kudu bisa jeung munianana, bunian ceulitna, bunian bibirna, bunian panonna. Ulah jilbab gede kokolotot ka salaki, jilbab gadak danu gosip beuki, jilbab ngaguyubuk teu kahur batur nyeun kasalahan, bibir ngagoreng batur. Di mana eta jilbabna lur? Empol bapak-bapak bari ngareut ka ibu lepok. Mata konsi segala rupa hirup adalah hati. Bener. Dek kiai, dek ustad, dek ajengan, koncina lain bajuna, koncina lain udangna, koncina adalah hatena. Asli ieu teh.
iya naon itu acara teh naon halal lebih halal keluarga Bapak Surya Mas Bapak Haji Surya Tanujaya itu dalam arti Bapak Haji Surya Tanujaya teh lega dada dalam sepit dada mah modal gede kikil har bener tuh Pak tadi Rika lo deui pan artis naon dari tada loba urumoi abdi terakhir sabaraha puluh jutaan itu Rika goreng-goreng lagi hanapna 5 luhurna 10 uluy artis nu hiji deui luhurna 15 hanapna 10 iwal abdi nu teu apa nya sadiberena we abdi mah berarti wani hahargaan da abdi melain penyanyi abdi mah pendakwah ai pendakwah berarti udah omongkeun agama mah nya agama dijualan ngan Pak Haji atuh wayahna ari batur dibere urang henteu kudu sarua we di mana eta ilmu teh di mana hayangnya sok urang pecahkeun jalma bakal menang ilmu syaratna hiji ulah ngarasa lamun bisa tong ngarasa bisa lamun alus tong ngarasa alus lamun pinter tong ngarasa pinter lamun jadi tong ngarasa jadi nah da kahirupan mah cek ilmu tauhid jadi dijadikeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun geuning mutlak Allahna matak ari urangna saha matak bejakeun ka jelema nu boga ilmu tuluy sombong teh naonan da ilmu mah lain kudu mawa kasombongan tapi ilmu kudu mawa katawadoan lamun jelema boga ilmu ku sombong leungit Allah datang sombongna cilaka ku benerna cilaka ku ilmuna lur nah itu ceramah teh kahartian beda we umut-umutan ting tunuh kita Pak Kades jadi dijadikeun kuring bisa dibisakeun Pak Haji Surya Tanujaya beunghar dibeungharkeun nah saha diri urang sarua pada hakikatna manusia mah bener salah daya kedul alus goreng sarua pada mika boga matak cek kuring oge tong sok ngabunian diri sorangan temrakeun ka gorengan hareupeun diri sorangan istighfaran ku sorangan maka jelema nu kitu cadu kudu lalajo salahna batur sabab urang lebih apal kana goreng patut diri urang ini mah kana lalajo salah batur teh amit-amit anjir tapi kok lalajo ka goreng patutan batur sok bener we sia teh hirup padahal Islam datang ulah ngewa kanu salah tong mikaresep ka jelema bener nah jelema teh cicing dina hiji daraja Bandungan ku ibu lalajoan ieu kuring bajuna biasa celanana biasa keun tahun ieu tong diomongkeun tahun hareup edeuk udeng sing gede sorban sing gaplek gamis sing ngangsar ngan ibu bakal boga penyakit leuh jelema teh cicing dina hiji daraja ibu anyar rumah tangga kumaha ngomong ka salaki alhamdulillah caroge abdi mah jujur biar dikarep karep 2 poe antosan 2 tahun jujur leungit ke debul datang jelema teh cicing dina hiji daraja mata entong sok ngukur kana kasalahan batur tong ngukur kana kagoreng patutan batur sapanjang urang jadi jelema urang oge boga goreng patut nu akur jeung batu nya ieu mah ngararaku ibu osok bener osok salah sapanjang ibu osok bener jeung osok salah geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga ya bener osok daek osok kedul geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga maka fungsina datangna bulan Ramadan teh ieu tangga bebaskeun hate mata ilmuwan atau awak kurang diciptakan ku Allah tina 4 rupa taneuh cai angin seuneu alam dunya kidul kaler kulon wetan agama syariat tarekat hakikat makrifat aya 4 unsur dina awak bapak taneuh guguru tina taneuh teu boga panyakit dendam diidep dileyok digeuleuhan dikeumuhan dirujitan dicuaan halodo 2 tahun holol hujan sapoe cumput hejo deui tutut diruk deui lauk nyampak deui artina taneuh teu boga panyakit dendam cenah bapak dijadikeun teh tina saripati taneuh kita sok dendaman mata lamun jelema anu boga kapribadian dendaman ka batur bisa jadi si eta taneuh sengketa naik deui kana seuneu teh panas ibu bakal salamet kuring bakal salamet lamun eta seuneu tampelkeun kana awak kurang tong kapanasan diri ku milik batur tong karerap awak ku harta batur anu beungharna Bapak Haji
Surya Tanujaya nah anu ngadegdeun tatangga anu meuli mobil na batur nah urang nu sakalor anu meuli sawah na batur nah urang nu ka rumah sakit bisa jadi batur meuli kapal sia eta modar di ditu panas teu salamet boro-boro mah di akhirat di dunia ge kadang-kadang urang teu hayang malire ka jelema anu sifat panas barang ieu teh ilmu Pak maka kelalakon ayeuna saum bulan Ramadan nahan lapar jeung dahaga toong temana dengan halal bihalal kita tingkatkan tali silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama aya bahasa kepedulian terhadap sesama sabenerna ieu bahasa teu kudu dicaritakeun ku kuring aya tema itu geus ngawakilan puasa nahan lapar jeung dahaga baturan manahan lapar jeung dahaga lantaran puasa batur manahan lapar jeung dahaga lain puasa tapi kalaparan mata goreng kacida lamun kamari urang nahan lapar jeung dahaga bulan Sabal eueuh kepedulian kanu lapar kanu dahaga maka pelajaran Ramadan lapar jeung dahaga urang ngarasakeun ibu bapak kudu ngarasakeun ka jelema anu lapar jeung dahaga ka jelema nu sangsara di bawah urang bener maka wayahna kudu balageun dua Ramadan disebut sahrul Ramadan aya Ramadan teh papanas ibu kapanasan kuring kapanasan urang lalajoan tina hileud kapanasan sabulan dilana cicing ngajentul keur jadi hileud jelema keung ku hileud keur jadi hileud merang ku hileud tapi hileud muntal dirina kapanasan puasa salila sabulan nolol jangjang tina hileud robah jadi kukupu maka teu saeutik jelema resep kana kukupu tah artina bulan Ramadan teh kudu aya perubahan sifat hirup nu pedit sing bager nu goreng jeung dulur kudu akur nu sok pasea jeung tetangga jadi tara anu goreng ka indung bapak jadi alus nu goreng ka salaki jadi hade bener eta Ramadan tinggal pertanyakeun kana awak bapak tinggal pertanyakeun kana awak ibu maka artina Ramadan kadang-kadang urang mah seperti orai sok ku bapak lalajoan orai muntel maneh cicing sabulan lirana ganti kulit ngaran anger orai sifat anger orai jelema sieun ku orai kade Ramadan kamari urangan sakadar ganti baju teu ganti sifat teu ganti tabiat teu ganti watak lamun kitu naon bedana urang puasa seperti orai ya hujan gempur atuh arwih wae ya kan baik hujan tuh jadi puasa secara hileud puasa secara orai saya kan beli kehujanan mending pundur ke durah ini biasa kan iya kan udah nalar alhamdulillah hujan nepi ka mana nya nepi ka hujan kan bae da sagala-gala ge lain rencana manusia sahebat-hebatna urang ngarencana ari kun payakun mah da Allah nu boga tah ibu teh kudu lalajo tina awak kuring nalika ngaranna takdir ternyata takdir lain ayana baju takdir lain ayana wujud takdir lain ayana bentuk tapi nu ngaran takdir mah kumaha Allah anu milih kunaon atuh Allah bet milih awak urang bisa jadi karena awak urang aya amal anu teu dibeja-beja ka batur cukup Allah anu apal kunaon bapak kades bet jadi kades teu kudu loba ngawangkong abdi jeung kades tinggal diteguh aya amal anu Allah seneng ka kades sehingga Allah nitipkeun jabatan eta ka kades batak jalma anu hade jelema nu teu sirik teu panas ku milik batur dan ngaran hirup mah samilikna sarizkina bener maka Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian lamun jalma geus kembali kepada kesucian syaratna tilu rupa hiji takbirna dua tahlilna
tilu tahmidna apaan bapak ge maca kamari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham kabeh coya naon maknana atau Idul Fitri kembali kepada kesucian jelema anu kembali kepada kesucian Allahu akbar Allah nu maha agung sifatna leungit kasombongan dan nu agung mah Gusti nah mata anu salat entong sok nyieun status OTW tahajud boga kongkorong entong megejeng di dongko-dongko boga pingel ti dieu nepi ka dieu tong sok digibrig-gibrig nah Allah nu maha agung urang mah eueuh hak saeutik-eutik acan pikeun nyombongkeun hirup ayeuna awak bapak jeung awak ibu pan baheula mah ibu teh geulis 30 ka handap geulis pan 30 ka luhur mah deung ngaku keneh ibu geulis puntu geus rada pohang panon geus rada burang pipikiran geus rada pohoan tuluy ngaku keneh geulis lain geulis eta mah ngaranna gumeulis orok eueuh huntuan seuri lucu nini eueuh huntu seuri keung bapak baheula keur ngoda ngadahar sukro drog-dog mata kresep nu ngadengi keur ngora geus kolot ngadahar sukro da ngadon mekal di jero sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar mata yen manusia teh geuning teu bisa nolak kana kehendakna Gusti Allah manusia mah saperti wayang kumaha ceuk nu ngigelkeun pakades keur diigelkeun jadi kades kuring keur diigelkeun jadi mubalik peukeun bae teu kudu sirik da eta mah setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya Allahu akbar kembali kepada kesucian artina kasombongan tong dikukut dan naon nu disombongkeun tina hirup gedong sigrong mobil mewah sabah lega gedong sigrong anger pangbalikan manjareng kedong mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran baju warna-warni bari aralus anger diboehan warna bodas matak jelema hakikatna nu ngaran hirup Allahu akbar Allah nu maha agung geura bongkar naon anu kudu disombongkeun tina ieu hirup well matak meungeus tong megejeng OTW pangaosan meungeus teu kudu ayo teh nu hadir jeung nu teu hadir kadang-kadang ibadah mah beunang ku nu teu hadir nu teu hadir mata tadi geus nyangu geus masak salaki datang dar barang dahar duaan coba ieu can bari burit salaki geus pepelengkingan cek salaki buat heubeuh pangaosan teh wah isono kana gerhana yah derek pas ya kumaha cek ibu naon nyarek pangaosan kos murtad jeung kafir derek ngandor gurger patak hakikat nu ngaran ibadah barang karuhan acan tangtu kun payakun Allah anu nangtukeun ibadah tong asa aing pang ibadahna we jelema sedekah teu kudu gigibrig leungeun lebih ka sedekah teh asa cangkeul cenah panangan kunaon kitu geus ngajingjingan sembako asa riweuh dua la ilaha illallah jelema anu bersih kembali kepada kesucian boga modal Allahu akbar Allah nu maha agung sombong tong dikukut nu kadua la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngadaekeun angin Allah teu aya nu sagala-galana angin Allah jadi setiap manusia teu boleh sukses diakuti Allah pintar diakuti Allah bisa ge diakuti Gusti Allah urang nama ngan sakadar ngeureuyeuh kana kasuksesan la ilaha illallah sehingga jalma lamun boga la ilaha illallah teu ujub teu ria teu takabur teu sombong teu bohong naha nu daek teu nepak dada pang daekna nu pinter teu nepak dada pang pinterna nu bisa teu nepak dada pang bisana nu alus teu nepak dada pang alusna hakikat manusia tong ewa ka jelema salah tong resep kana jelema bener teu saeutik jelema salah mung anjur kana bener lantaran geus loba teuing nyebut salah ti batur teu saeutik jelema bener sombong ku benerna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugungna well inilah la ilaha illallah katilu walillahil ham segala puji kagungan Allah jadi jelema nu kembali kepada kesucian teu boleh bersyukur dina hirupna hirup miskin bersyukur cinta abah nah bersyukur ku hirup miskin di akhirat bakal tepung malaikat moal nanya di mana harta dipake naon matak abah salamet tina hisaban harta da abah mah heueuh kagablek tapi keur nu beunghar kudu siap-siap dihisab jagat di mana harta dipake naon tuh bari toong nu samsara udut ngelempung teu boga panyakit paru-paru dahar jeung uyah teu boga jantung-jantung acan
nu beunghar barang dahar geus loba diatur, daging teu keneng da kolesterol, daging domba bisi darah tinggi, daging sapi bisi antrak, pikeun ka nu sangsara sakantet beak jagjag. Nu sangsara ini ka puskesmas tara ka rumah sakit gede, ka puskesmas penyakitna roromeheun. Maka di dieu Pak, lamun ibu boga salaki goreng bersyukur, da ieu teh aya hikmah. Walillahilham, itu boleh bersyukur ke Allah. Kajian ibu boga salaki goreng, alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petotna, ku hideungna, ku leutikna, cing teh ibu naha boga salaki goreng maka jeung alhamdulillah nu goreng mah moal salingkuh, naha da moal payu. Tapi hakikatna jelema nu kaset tah hampura mun ibu boga salaki kaset ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Hampura entong pede-pede teuing nu bontongor teh lain nu goreng nu kasep. Nah memangna apa kades nu di jalan aya anu goreng nu gareulis bungkus di beureman kahanap you can see kaluhurna aduh kahanap rok ponok kaluhur you can see saloyong kuring di geuning om check in om meureun apal apa kades kita harus ngalangkung. Nu goreng cing teh sabaraha teh hargana gope begitu. Cing teh jam sabaraha naon cenah sajam setengah buat mahal. Cita kumaha da abdi mangan gaduh 150 kewe cenah teh salat subuh. Maka ibu bersyukur boga salaki goreng, nah caduk nu goreng daek salingkuh da rumasa goreng moal payu. Matak hakikatna urang tong lalajo ilmu syariat tapi lalajoan ku hakikat. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, lamun jalma geus teuleum kana ilmu hakikat, dihina bakal jadi babaturan, diledek bakal jadi kebiasaan, dipitnah bakal jadi kebahagiaan. Naon sababna? Dibalik panghina batur, pangledek batur, pamitnah batur, urang keur dipilih ku Allah, deuk dipupus dosa, bisi aya dosa nu teu kahapus ku salat, bisi aya dosa nu teu kahapus ku jumaah, bisi aya dosa teu kahapus ku Idul Fitri, maka bisa jadi eta dosa dipupus ku panghinaan batur. Mata geus pangajian ieu ibu diledek batur isuk tepungan nuhun. Sanggup kanu ngaledek nyebut nuhun? Hate teh ku tareuas. Lamun ibu dihina ku batur ibu tepungan nuhun kitu maneh geus ngahina urang. Nah dibalik eta nuhun sabab bisa jadi Allah deuk ngupus dosa urang ku panghinaan batur. Bapak Haji beunghar diledek ku batur beh beunghar ge menang nyekip nuhun nambah kejeung nuhun artina si eta panas baranan kadua artina si eta nambahan dosa nu katilu artina si eta geus hayang doraka batur dipikeun kana dirina well tah matak Allahu Akbar Allah nu Maha Agung kasombongan tong dikukut la ilaha illallah urang teu butuh pengakuan iwal cukup pengakuan urang ti Gusti Allah walillahilham balikeun segala rupana ge sagala puji kagungan Allah matak manusia tong sok asa kapuji. Hadirin eta makna Idul Fitri lain dah yang heubeul kahiji ibu ge kudu nyangu kudu tuang bisi salaki ngadat meser wae ibu aya salaki mah da anger papalengkingan atuh abdi ge Pak Kades masih kena aya agenda engke tabu 8 wengi ti dieu teh diukur kana sajam setengahan. Moga-moga Pak Kades sing sehat, moga-moga warga di dieu sing sarehat, moga-moga utama Bapak Haji Surya Tanujaya sing panjang yuswana, sing parak milikna, sing deuk sing anggang balaina, sing jauh cocobina, pala putra putuna sing soleh tur solihahna, salamet dunya jeung akhiratna. Kun fayakun. Alhamdulillah sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang sigo taka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.